jauh anak modal betul juga belum soalnya teh gede sebenarnya deh mainnya balik pusing kan istirahat Kayak Pak RT itu kerengangon domba cigana. Pak RT, Cok, kernaon? yang domba, Cok. Itu tadi mana, Cok? Eta tas ulin. Oh, terus ulin. Heeh. Oh, iya ke nggak domba, iya. Terus ngajuru, berpeting. Ngeureuyeuh nya. Oh, itu. Bener mantap yang coba gue. Seksi, pengen haji udang atuh. Anjang. Mantap bener. Aing mah. Ayeuna mah kudu rada pakai skincare ame glowing. Mulai skincare di mana nya di dieu nya? Oh, aya nu baheula oge di jero cokot rada beningan. Ngora deui. Sugan we aya nu nganjang. Oh itu emang mbak kamari kan anu ulin nyahoin cannya. Mak Aya naon an? kamari anu arek ulin mak. Oh. Tapi dina teh rada botak. Sahanya an? Huh? Oh. Nanyakeun emak. Arek ulin. Oh, arek ulin. Da, mah teu papanggih jeung jelemanaan. Sugan teh dulur emak. Oh, an. Lain da, cigana mah sahanya mah oge can kapanggih an. Yang satu arek ulin helanya. Nya nu nya an. Heeh. Sahanya nu neangan. Kamari teh utus ulin di ditu, da kapanggih Pak RT. Pak RT ge teu ngomong naon. Sahanya da Pak RT kamari untuk ngomong ka Ece. Apa arek aya nu nganjang nya ka Ece nya. Tapi si Indalna daekeun henteu nya. Amun mah aya nu nganjang. Apa ditanyakeun wae nya ka Pak RT nya. Ame puguh saha-sahana. Sugan memeh ka dieu ge lapor heula Pak RT. Nanyakeun heula ye ka Pak RT. Sugan saha kamari anu ka dieu teh. Sugan aya ka Pak RT nyampeurkeun. Aya eueuh nya Pak RT teh. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Sanu kakaroan ya. Pak RT. Waalaikumsalam.
Aya nini-nina doang nembalan. Aya naon, Neng? Oh, Mak. Pak RT na aya henteu, Mak. Teu nyaho jika nama aya mau di tukang mah. Eta, Mak, mani acak-acakan gitu. Terus di mana? Jika emak teh asup angin. Terus dikerokan ku abah. Oh. Tadi teh. Dikerok. Heeh. Lain. Burang-burang mun acak-acakan suan teh. Keur ku eta ku abah. Hari si Neng bisa wae. Nini geus kolot kieu. Di itu Pak RT na. Jika na aya di tukang sugan. Punya ka tukang olah nya. Neng. Goblok, bisa nak kayak gitu betul nggak yang ampun lihat bisa modal teh. Eta Pak RT keur naon sih nya? Pak RT. Nah, Cok. Aduh, eta Pak RT sempakna. Naon, Cok? Iya, nanyakeun iya. Tadi teh si Alka imah Pak RT. Kamari cenah aya nu nanyakeun ece sugan memeh ka imah ge sugan aya laporan ka Pak RT. Oh, kamari heueuh. Haji Odang rek ka imah. Ayo weuh. Haji Odang saha? Eta ten Haji Eot. Eta ece kunaha sih mumpul wae? Eta Pak RT. Eta naon? Eta. Tuh eta naon, Cok? Eta Pak RT. Aya naon sih? Eta salempak Pak RT. Astagfirullahaladzim. Waduh, aduh, ampura, Cok. Aduh, Mani poho ka salempak mah. aduh, menereuah, Cok. Aduh. Ayo, Cok, diharap ya. Mangkuna di rumah eta. Barengit. Dari Pak ini. Eta geus aya Neng si ubana. Nya mah aya di tukang. Maka jero heula atuh caralik heula di dieu tah. Nya Ayo nya Neng nya. nya mah nuhun. Nya. Oh barengit Pak RT. Oh, buset. Oh, aduh, aing mantap. Aing mah. Kamari teh saha Pak RT? Oh, kamari teh Haji Odang, Haji Eot. Itu teh nanya ke Mojo. Nyarek naon murid kadinya. Can apal juga. Teu amprok. Teu amprok. Kan kamari jeung Pak RT amprok di ditu Pak RT keur ngangon domba. Oh, nya urang poho eta nanyakeun teh ka itu. Maksud teh amprok itu nah. Lain cek Haji Odang cenah jeung euceut teh salambur ngomongna mah salambur cenah. Eta baun teu ceu. Teu nyaho Pak RT anu mana-mana nama. Jager ieu mah euceut teh keur parawan mah geulis loba merebutkeun can kawin jeung abana si Endang mah. Aya nama cembag bagi bahan oleh. Oh, gitu benernya cenah. Waduh, paingan atuh. Pak RT. Euceut arek balik wae nya. Oh, teu cek. Arek kitu mah berarti Haji Odang da euceun teu. Oh jeung Haji Odang anu mana geus poho. Oh. Heeh. Nya Pak RT nya. Balik ah. Ayo. Anjir. Cembagana mah. Aduh. Baru pawai cembag ya. Teu birahi meureun cembag.